Wah, mau bawa orang di jailan ku si Ucup. Tadi pan mainan ih jadi tuh. Nah, nama eulit. Berarti ya ceki. Lah rebut apa ya? Ayo. Siapa Eta budak ka mana? kenaon sih ya? Biasa ya keur ngomongan motor tua. Emang daekeun kaena ieu motor. Siaga gabah. Ieu motor kieu ge 7 turunan teh CF. Teu CF. Bodoh lah, aing lieur. Mang, boga korek teu? Boga lah, piraku korek doang teu boga. Boga ududa teu, Mang? Aisyah, arek minjem apa arek malak? Henteu Mang teu. Kieu urang boga uduna korekna teu boga. Terus naon hubunganna jeung aing? Urang minjem atuh korekna. Oh ya. Kade leungit sia tanya. Heeh, minjem beula nya. Heeh. Nyantai heula bari udud. Ku si Ucup. Keur naon sia tidinya? Teu kana naon? Eta naon nu dicekelan sia? Lainna naon nih mah? Bohong bae. Tius. Duh, aing dibeuteung ieu bules. Aing modal heuleunya. Sia ka mana sia mah aing datang sia balik. Salang. Modal aing. Ih, aya korek. Korek si Ucup bang udah ketinggalan. Lumayan. Tolong ku aing Ai eta budak ka mana? Mawa korek teu balik deui. Kade mabur ye. Siga juri korek wae. Geus eueuh teh teu balik deui. Keun ku aing teh angan ta budak ye. Ai korek ka mana? Aduh aing mah bajaba korek batur. Oh no. Aduh, bajaba korek batur. Kudu nyarekan ieu mah ka aing. Kenaon sia? Si aing boga korek mah. Mana coba dia? Ke heula bayaran. Buset sia mah kabaturan teh kudu bayaran segala. Ya aing boga 2000. Tah mana duitna? Kedeng. Tah. Mana duitna tah goceng ku aing bayar. Nuhun nya, tong pulangan ku aing. Tah jajan sia di mah. Wah, korek aing Usiman alit bangunna tadi. Mana sih korek? Mang. Ka mana? Sia masih gajuri korek wae, geus nginjem teh balik deui. Mang, dicokot si alit bangunna. Ka mana jelemana? Urang teh angan hayu ayeuna. Ayo. Mang. Tuh si alit tuh. Mana? Tuh. Oh, itu lain. Oh. Sia ngopi apa naon ieu? Niter kabeh kieu. Abiswa. Ampun. Mana korek? Korek naon, Mang? Eta sia tadi ditu nyolong korek aing. Itu nya iraha. Sia tadi di ditu.
Oh, mang korek nang dijual ke si eta tah. Mana korek aing dia kan? Mang, iya mah korek nang beli ti si eta tadi. Urang. Bener. Oh, mang eta korek anu tadi. Nah, si aing mah aing nang beli si eta tadi tah. Sia iya main jual-jual wae. Nah, si aing nang manggih iya, berarti milik aing geus murag mah wa. Geus, ulah siling salahkeun. Sarwana marane siga juri korek wae. Dia kan tak korek tah. Lain aing kumaha ieu? Aing mah duit eueuh, korek eueuh. Oh iya, bikeun ta duit batur. Naon ieu mah jadi milik aing jeung jajan. Naon eta? Wah, beneran juri korek.